Cuk. Hei, baca kunaon. Ih, sia mah itu tinggal na TV tuh sia teh. Budak leutik jagoan sia. Bisa non mengambiarkan gitu tuh. Upacara alin, Cuk. Oh, tah kakak hade teman euy. Oh, si Farel. Oh. Kunaon gitu ya, Cuk. Lain aing mah non jagoan eta budak gitu. Jadi kan bisa mengambiarkan gitu tah eta teh. Jadi oge kabeh. aing mah bener sia kakarekeun aing mah tah non nempo upacara 17 Agustus itu kakarekeun aing mah ditingali tan pikeun ka beres kitu tan pikeun ka aing berkagum-kagum aing tah. Emang aja telah nonton lamun sebelum-sebelumnya kita udah nonton upacara. Tah atuh aing mah yeue nya aing mah yeue. Urang mah jujur we nya yeue. Lamun upacara 17 Agustus itu nya lamun bareto-bareto aing mah sok di teh cetrekeun ku aing mah diganti. Bosan aing mah tuh. Aing sok nonton Tom Jerry we aing mah gitu. Atau si Casper bareto mah aing mah. Sekolah tonton kieu. Itu dah. Sia cuma berarti jiwa nasionalisme na teh eueuh aya. Sia mah belum teu sia mah jiwa nasionalisme aing mah tinggi sia teh. Aing mah tinggi. Nya tuh dah nonton upacara mah tuh dah asa jika non serius gitu. Ih, saya cuma apaan ari upacara mah kan kudu hikmat, Cuk. Settingnya teh kudu gitu namanya tuh. Aya namanya lagu Indonesia tanah airku. Seserian nya henteu balabadinya mah sia teh serius atuh. Ane mah cuman ku geusna gitu juga kamari tah. Upacara teh jadi non bisa non ada non nuansa kerakyatan gitulah gitu. Jadi tidak terlalu serius, santai gitu. Pan eta teh non kudu dicontoh tah. Maksudnya kumaha? Kudu dicontoh eta teh ku instansi yang lain eta teh. Gitu atau aku di mana wae jadi upacara teh jangan terlalu serius lah gitu. Bisa nelibatkeun misalkan tukang peuyeum kayak mau upacara teh suka tukang sayur, tukang peuyeum, berbagai profesi pokoknya mah naon we. Di upacara di istana presiden teh pan keren tah. Jadi non merakyat lah gitu. Orang berharapna gitulah. Ya, tapi kemarin bener orang mah salut eta alus tah urang mah tah. Halusnya alus teh. Gitu. Sepupuhnya, Cuk, sebelum masuk tararegang mah nya cenah. Tah. Jadi non urang bener tah kamar teh rame kasus-kasus menegangkan teh geuningan tah ku acara kamari teh kan jadi cooling down tah. Jadi gaya padahal itu sia teh gitu. Jadi cooling dan jangan menegangkan terus ya teh. Emang kamari kasus menegangkan naon ya cik emang menegangkan mana itu? Eta sih teh nu kasus non jenderal bintang 2 tah Ferdi Sambo geuningan jeung anu versus Brigadir J geuningan. Tah eta kan anjir eta mah kan menegangkan eta teh. Bener. Saks sieun salah ngomong we pokona aing mah teh mun ngomongkan eta teh. Nyamual tuh yo ceu atuh. Pan eta mah kan kejadianna kan luar biasa eta teh di tubuh Polri eta teh. Atuh eta kan pokona mah menegangkan lah gitu. Jadi ka kamari jeung aya si Farel jadi kan cooling down gitu. Alus jadi untuk menegangkan wae. Kan kasus eta mah kudu diusut tuntas atuh, Ceu. Nya atuh sia teh. Kudu ayeuna masuna non cooling down santai jadi poho we teu bisa gitu. Tetep kudu kawal tah. Kita kawal sama rakyat Indonesia. Gitu kasus anu kamari Ferdi Sambo teh komo eta kasus gede sia teh. Kan cek presiden oge cenah ngomongna kan kieu cek presiden teh. Non bukalah kasus ini muntaran teh seterbukanya kita buktikan nanti kita lihat kita kawal gitu. Pokoknya jangan ada tutup-tutupi harus terang benerang gitu kan. Tah komo cek Kapolri kan rek bersih-bersih teh tah. Jadi kan polisi teh aya nu bener teh bener. Sasapu bener. Sasapu anu teh bener na teh tah. Oknum-oknumna gitu kan. Polisi teh banyak yang baik juga pan yang oknumnya juga ada pan. Tah dibersih-bersih. Dukung ku urang malah. Pokona mah lamun misalkan Kapolri nu ayeuna bisa membuktikan nya kasus Ferdi Sambo eta pikeun ka beres itulah terkuak terus bisa bersih di tubuh Polrina eta mah aing mah salut tah.
sugan mah manusia setengah dewa we eta mah. Ade, Sia mah belagu anu aing sia teh. Tuh kita aing berharapna seperti itu aing mah. Bener. Pokona mah. Cek, terus pesan-pesanna euy naon tah? Cenah teh. Teu pesan-pesanna jangan Agustusan. Agustusan. Nah, aing mah ieu nya urang mah berharap ieu nya pokona mah untuk seluruh rakyat Indonesia termasuk maneh tanya masuk aing ada sia teh. Rakyat Indonesia aing teh maneh gitu. Sia teh. Aing mah ieu nya pokona mah marilah kita harus berbangga diri jadi orang Indonesia gitu. Bangga tuh. Sia teh tuh kudu jadi kudu reueus orang Sunda mah jadi orang Sunda teh jadi masyarakat bangsa Indonesia teh gitu. Dan untuk para pengkhianat bangsa atau juga koruptor atau pengkhianat gitu terus yang menyalahgunakan wewenang kekuasaan bandar narkoba atau pengkhianat bangsa oknum pokoknya hukum seberat-beratnya gitu gitu pengkhianat bangsa Indonesia gitu gitu itu sih mah jadi jangan mengecewakan para pahlawan pendahulu kita berdarah-darah yang merdeka kan teh ayeuna diisi juga seperti ini. Aing hayang ngejejek kok aing udah suka mah. Jejek tah pokona kok aing mah. Gitu pokona mah jaga pokona mah persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia pokona mah. Bener cek. Hade cek. Orang didukung aja jadi presiden 2024. Oh iya tuh. Presiden 2024 tapi mau balik mau aing jadi presiden aing mah moal tapi pokoknya mah gitu lah pokoknya mah jangan sampai menjadi pengkhianat bangsa Indonesia. Oh benar, mas merdeka 77 tahun aja. Pokoknya mah merdeka.